Mana kayak dua lu nak? Dah, mau digesekan Sama si tukang dagang teh parah. Ya, atuh tah, kayak duitna tah 10.000 kudu nama 8.000 lah, karunya aing mah ka maneh tah top. Nang opatnya 10.000 teh heuh. Eta buru nama buru naleuwina jeung maneh 2.000 tah, top bae lah. Geus nya. Nah, Naon deui? pan 2000-an eta teh. Kapan heueuh 2.000-an? Kita duit teh 10.000 ieu tah 10.000. Kudu namakan ieu teh 2.000 berarti hiji 2 3 4 8.000-an, ieu duit teh 10.000 kudu nama di pulangan 2.000 anjeung maneh. Ih. Yo. Ieu teh 2000-an, 2000 nanti kudu opat. Ah, ieu mah salembar ih. Ieu teh 10.000. Ieu teh kudu menang opat pan 10.000 teh ieu teh luwihan 2.000 top jeung maneh pan kitu-kitu keneh. Ieu teh harga teh 2000-an ye. Tah nu kieu tah.